Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat sadayana, dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan carita wayang. Ieu carita wayang teh salah sahiji materi pelajaran di tingkat SMA, SMK, jeung MA. Tapi pikeun murid SMP atau SD oge saya bae diajar ngeunaan carita wayang. Rupa-rupa tujuanna ngeunaan carita wayang teh. Tujuan kahiji urang kedah syukuran ka Nu Maha Kawasa. Yen carita wayang teh salah sahiji kearifan lokal di Nusantara. Dina carita wayang urang kedah syukuran yen Indonesia teh beunghar. Salah sahijina beunghar dina budayana, beunghar dina senina. Utamana dina hal ieu nyaeta carita wayang. Tujuan kedua materi carita wayang teh tujuan kedua nanya orang jadi mika paham, orang jadi uningan, orang jadi terang. Kita tahu isi atau kandungan dina carita wayang. Tujuan katilu nyaeta orang apa dina carita wayang teh aya unsur-unsurna. Tujuan kaopat materi carita wayang nyaeta orang jadi nyaho, orang jadi terang, orang uninga, kita jadi tahu. Dina carita wayang teh tina ditiuri tina pagelaranna, pertunjukanna. Ulah seueur saur, ayo urang barengan diajar carita wayang. Tina etimologi, tina tata bahasa, wayang teh hampir sami sareng kecap bayang. Wayang bayang. Sebab di Nusantara huruf B biasanya hampir sami sareng huruf W. Aya sabaraha kecap, ada beberapa kata yang hampir sama. Misalnya bulan, tina kecap bulan. Batu, tina kecap waktu. Tadi bulan, contohnya catur bulan. Catur artinya opak. Bulan berarti bulan atau hitungan dalam 30 hari. Catur bulan berarti 4 bulan sekali. Ya. Terus setelah ayat keun bae, tina keun wae, besi, wesi. Tah kata wajah, wahos itu dari kata wajah itu hampir orang menyebutnya yang baja juga, padahal wajah. Terus ayatina B jeung W, misalnya tadi ya langsung we bayang wayang. Tah wayang juga tina kecap bayang. Ditingali tina pertunjukanna. Misalnya wayang kulit, tah nu tingali teh sanes kulitna tapi bayanganna tina layarna. Filosofisna lain ngumpul bayang-bayang tina cahaya, tapi carita wayang teh ngandung makna hiji pertunjukan anu ngawakilkeun tina kahirupan nyata. Jadi carita wayang nyaeta salah sahiji kasenian Sunda, salah sahiji kasenian carita wayang teh salah sahiji kasenian nu ditepikeun ku dalam nu eusina ngawakilan tina lalakon kahirupan nyata. Eta carita wayang. Terus dina carita wayang di Indonesia diningali tina unsur pagelaranna, tina unsur pertunjukanna
Cerita wayang teh ditebikeun ku dalang dibantuan ku juru kawi atawa sinden dimusikan ku gamelan atawa karawitan. Nu main gamelan disebutna nayaga. Tah nayaga teh nakola rupa-rupa waditra membunyikan berbagai alat musik. Alat musik atau waditra dina cerita wayang diantarana goong, diantarana saron, diantarana bonang, aya kempul batuna goong, aya kendang, oge aya rembab. Alat musik dina kayu teh. Eta tina pertunjukanana, eta pertunjukanna teh wakil atau bukti nyata tina wayang teh dibangun, dibentuk, diwujudkan ku seni sorak, seni rupa, seni sastra, seni musik. Ya, wayang. Tah, dina carita wayang Pak Dalang, Ki Dalang umumna babon utamana di India. Kitab utamana Mahabharata jeung Ramayana. Tapi kan ari wayang teh sanes ngumpul wayang golek. Wayang teh aya wayang golek, aya wayang kulit, aya wayang potehi, aya wayang wong, rupa-rupa jenis wayang. Wayang golek, wayang potehi, wayang kulit, wayang wong, jeung sajabana. Terus dina carita wayang upami Mahabharata, materi utamana ngeunaan perang Baratayuda antara Kurawa lawan Pandawa. Dina Ramayana mah kontradiksi atau perang antara Rama jeung Rahwana anu nyulik Dewi Sita teh. 1, 2, 3. Cerita wayang tentu aya unsur-unsurna. Aya nu jadi leungiran carita. Tah unsur-unsur carita wayang teh nu kahiji jejer atawa tema. Nu disebut jejer atawa tema teh pokok atawa inti carita ti awal carita wayang nepi ka akhir carita wayang. Jadi aya gurat badagna, aya garis besarna. Eta disebut jejer. Unsur kadua cerita wayang nyaeta palaku atawa tokoh. Tokoh dina cerita wayang biasana hideung bodas, hitam putih, bager terus, jahat terus. Nu mantap cerita wayang dina gedebong pisangna, gedebong dina batang pisangna dibagi dua. Katuhu jeung kiri katuhu jeung kencang, kanan kiri katuhu kencang. Biasana nu katuhu nu bageurna, nu kencang nu jahatna. Biasana Pandawa jeung Kurawa. Pandawa kan nu 5 orang teh tokoh-tokoh nya palakuna teh ti mimiti Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Di kencang eta Kurawa nu 100 orang teh jumlahna. Anak-anak ya ti mimiti Duryudana, Dursasana, terus Sangkuni, tokoh licik pisan tahun ngadu domba antara Kurawa jeung Pandawa teh diantarana Sangkuni. Nu ayeuna mah Sangkuni teh provokator teh ya. Tadi tos jejer tokoh aya pak atawa pelaku, aya oge unsur cerita wayang nyaeta amanatna. Unsur cerita wayang teh nyaeta pesan moralna. Nah,
kan tadi terus disebutkan carita wayang teh bayang-bayang atau kalangkang atau mimesis atau cerminan hidup masyarakat nu dipindahkan karena seni pertunjukan seni wayang. Tah cerminan hidup untuk kalangkang teh pas nama ayana dina amanat. Jadi kehidupan kumaha hadena kehidupan yang seperti apa yang baiknya atau yang perlu ditinggalkan, yang ditinggalkan itu ada di amanat. Kata amanat teh diceritakan ku dalam dina cerita wayang. Unsurna jejer, unsurna tokoh tepalaku, unsurna amanat. Dina cerita wayang aya unsur sejenna nyata kasang tukang atau latar. Kasang tukang atau latar kabagi tilu. Kasang tukang waktu atau latar waktu, kasang tukang latar suasana, jeung kasang tukang atau latar tempat. Jadi kasang tukang atau latar kabagi tilu deui. Waktu, suasana, tempat. Nah, eta di antara unsur-unsur cerita wayang. Ini mah aya jejerna, aya tokohna, aya amanatna, ya, aya kasang tukang atau latarna. Anapun adapun istilah-istilah cerita wayang, nah eta kahiji aya disebut purwa atau murwa. Purwa teh nyata ieu purwa. Teras aya disebut kakawin. Tah istilah aya istilah kakawin, tah ieu kakawin. Kakawin ieu. Teras aya disebut antawacana. Antawacana nah ieu antawacana. Antawacana ieu. Dina cerita wayang tadi kan disebutkan nomen kita teh dalang. Tah, dalang dina wayang boleh anu kamasyhur nu terkenal aya Asep Sunandar Sunaria, aya Dede Amu, aya Cecep Supriyadi, anu ngorana nu teu almarhum, aya Kidahang Riswa, ayeuna anu nuju eksis nuju ka masuk oge eta putrana Asep nyaeta Dadan Sunandar Sunaria. Aya oge dalam Pasisian Sumedang di antarana Kidumang di Jatinangor. Nah eta ge ngaran salah sahiji dalam wayang golek nu tos kamasyhur. Istilah wayang mah kamasyhur, kaawun-awun, kawentar, kajana pria terkenal di mana-mana. Ya, kawasna sakitu heula ngeunaan cerita wayang. Ke urang bedah nanti kita bahas isi cerita wayang Mahabharata. Ke urang bahas isi cerita Ramayana. Ke urang bahas isi cerita wayang Amir Hamzah. Ke urang bahas cerita wayang Potehi di Tiongkok teh. Akhirul kalam hapunten bilih aya kalepatan, hapunten bilih aya kecap atawa kalimah nu kirang ngeunah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurit Sunda.